Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, wilujeng patepang dangu deui sareng dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten dina widang seni budaya anu katambihan ku sakudak sakedikna aya hiburan sareng informasi. Anu dina danget ieu nuju medarkeun carios dina judul Anak Titisan Iblis karangan Rudian Sah. Mugi-mugi para wargi kaum dangu netizen sadayana kabarna sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sararehat sakula wargina ditebihkeun tina balai Covid-19. Hasil sareng dilancarkeun sagarupi anu nuju diikhtiarkeun atanapi diusahakeun. Sing mararajang dina usahana utamina dina kaayaan ayeuna anu saur pamarentah mah bade lebet atanapi tos lebet gitunya kana resesi ekonomi saurna teh. Nya mugi-mugi urang mah sing teras aya dina panangtayungan mantena. Hatur nuhun kanu parantos manco dina ieu kanal, anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, anu parantos ngabagikeun linkna oge nyerat komentna, kanu nembe sumping. Mugi-mugi konten-kontena kaanggo supados aya notifikasi perkawis konten anu medal, mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palih handapkeun katuhu videona. Tah anu ieu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, ieu carios Anak Titisan Iblis anu kalangkung nuju medar kayaan Kidamiri anu nembe mulih deui ka bumina saparantosna nyaksian tarungna antawis Ambu Zumi sareng Nyai Cangkurileung. Kumaha carios salajengna? Mangga urang lajengkeun. Lain tilem ilmu ambu, tapi Ambu Zumi teh puguhan geus maot manihanana teh. Waktu abah hari target sadar ngambah ke alam gaib sarta pangna abah yakin gitu sabab barang jol oge abah ka puncak gunung Manglayang apanan sidik taya kuburan aya oge imah panggung Ambu Zumi. Malah anu matak mimiti curiga deh bikin abah mah nya eta tah. Terus dukuna nalika pas datang susumbar ngajorag ke tempatna Ambu Zumi teh buat nyebutkeun Ambu Zumi anu kari bangke cicing di kuburan buat wani loba pamolah gitu cenah ngomongna teh pan. Atuh ari kitu mah abah teh geus kabobodo teh nyoba picilakaeun teh atuh bet jadi teangan barina oge. Kumaha engke lamun aya buntutna heug tepak ka urang terus eta dukuna sok kumaha hayohna teuli ka urang da apaleun meureunnan aya abah di dinya bisa diungkulan moal abahna. Heuh nya eta puguh ge apan ngadon Ambu Zumi anu kasoran eleh jajaten teh ambu. Eta lembutanana Ambu Zumi teh dikunci di alam sejen ku eta dukun. Eta kuburanana teh hancur. Tetanggerna hiji aya anu ambles kana jero taneuh meh laput. Layona atuh nyampak aya di luar di tempat anu kosong bari kahujanan. Pokona ayeuna teh abah teh bingung kudu ngomong naon deui ka ambu ayeuna. Sabab tadi mah basab abah karek balik
hati abah sewakene bakatingku ke waktu nempuh kejadian tadi peuting. Ya abah nak, kami teh sabenerna mah teu panuju ku sikep abahna teh. Bet ngador ka tempat anu hara-haraeun. Matak pantos abahna kasaran oge yeuh. Melaan nyawa batur hayang salamet ari nyawa sorangan kaancam. Teu panuju kami mah henteu basa keurik indit oge. Ari si Ambu, kunaon bet ngomong teh kitu wae. Apan abah kieu teh melaan sarerea, melaan warga. Kaasup abah katut Ambu. Kaayaan lembur wargana kudu aman deui. Ulah aya deui korban katelengesan tina tindakan si anak siluman kitu. Ulah kitu Ambu. Ngewa. Ih, kami mah melang kitu soteh abahna. Teu miharep urang anu jadi cilaka. Si Ambu jawab carinak dak harita teu mikeun salakina kudu iluwiung kana hal anu kararitu. Yeuh Ambu, lamun aya keneh yang randi moal di dieu bakal regreg meuredan hate teh moal tuluy hariwang sabab aya puntanganeun. Ceuk Kidamiri, si Ambu teu nembalan deui manehna malah tuluy nyusutan cimatana nu turun mapai kana pipi. Kidamiri pon kitu deui sarua manehna ngadon jempe bangun taya deui picaritaeun naon-naon. Duanana ngadon pating haruleng ngalumbar lamunan. Nalika ngong adzan subuh, duanana kakarak cengkat diukna terus muru kacai pikeun wudu terus salat berjamaah. Kakocapkeun ayeuna di tempat sejen. Sawaktu peuting tadi aya kajadian di puncak Gunung Manglayang teh di pasir angin mah tembong. Usman harita keur dilatih tanaga jero ku Kikawat Waja di tempat anu lega. Jeung ayeuna mah teh husukna Usman dina latihan teh boh dina latihan ilmu kabatinan, boh dina hal kaduragan. Kabeh dilekeunan ku Usman. Tapi sabalikna di tempat sejen Halimah urut pamajikanana Usman harita keur husuk tapak di tempat anu bala numpi diri dinusuni demi ngalap ilmu kabatinan dina jalur ilmu hideung purah nyilakakeun batur. Batin Halimah terus museur kana hiji tujuan ngambah nyorang alam patapaan bareng jeung Lasmini anu sarua keur tapak misah tempat. Ari gogoda anu kaalaman ku Halimah nungtutan daratangna teh. Tur waktuna teu mungguh iraha-irahana. Anu jelas Halimah katut Lasmini kudu kuat dina ngalakonan eta ujian. Peuting kahiji sepi can aya tanda naon-naon. Peuting kadua para wargi kaum dangu pon kitu sarua. Tapi dina peuting katilu mimiti karasana teh keung mangaruhan pikiranana masing-masing. Awak anu pada dikubur dina jero tanah sapotong teh kiwari mimiti karasa paregel tur lalinu. Halimah anu kacaritakeun peuting harita hatena ngadadak nyeblak inget wae ka si Sukmara anu jadi anak. Mungguh matak ngabatalkeun kana patapaanana kitu teh. Sabab jual katingali ku dirina aya macan loreng koneng ngaliwat ka hareupeunana terus eureun. Eta macan loreng ngecagkeun si Sukmara anu tadi digigiwing ku sungutna dina kaayaan geus baloboran ku getih. Nya ampir we Halimah tuluy cengkat tina patapaanana ngan untung tetempoanana teu lila langsung sirna. Teu burung hatena Halimah ngagermet keheul kana naon anu katempo ku manehna bieu. Jadil teh ampir we aing batal tina patapaan. Lamun taeun teh rek cengkat dia teh. Ceuk gerentesna hate Halimah bari gancang museurekeun deui pikiranana sangkan teu terus kagoda ku hal-hal anu teu dipiharep.
Sedangkan Lasmini mah mulus rahayu peuting katilu oge can aya gogoda naon-naon. Cag heula lalakon Usman Halimah sareng Lasmini. Ayeuna urang kocapkeun di imah Narandi. Anu harita keur dicicingan ku Rukmini katut Jaed mangsa katitipan ku Randi pikeun ngajaga imahna katut anak-anakna. Anu harita Irpan mah masih keneh ngalempreh tu walakaya. Anu ngajadikeun Jaed jeung Rukmini bingung ku eta kaayaan, kumaha carana sangkan anu jadi alo bisa katempo cageure deui. Kumaha atuh Kang Jaed? Irpan can aya tanda-tanda arek cager. Sakitu ku urang geus dicobaan yen ramuan oge angger taya parobahan. Contoh lamun Kang Randi nyen obat ramuan, ku urang geus dipraktekeun. Angger teu matak ngahasilkeun. Ceuk Rukmini dina hiji waktu manehna rumahuh bingung teu manggih tungtung. Jaed anu kabeneran keur teu ngarasakeun kanyeri, tuluy nembalan bari neuteup ka Rukmini. Nya matak oge. Bingung akang ge sarua Rukmini. Tapi itu akang jadi aya pikiran Rukmini ya. Ingat kebabaturan akang anu memang manehna boga dulur tabib. Urang Indramayu turunan urang Cina. Tah sugan we atuh Kang, upayakeun kainya saha ngaran tabibna deui. Nah bakal bisa dipercaya ku urang eta tabib teh. Ceuk Rukmini terus malik tumanya lantaran panasaran di barung jeung paneuteub. Jaed gancang nembalan. Hari ngaran tabib namanya eta saha teh nya? Engkong Cengli. Engkong Cengli eta jalma teh Rukmini. Masih keneh buyutna eta tah. Engkong Cincai. Manehna lila ngumbara di Indramayu ngalakonan profesina salaku tabib sakti. Geus loba deui pasena teh. Di mana-mana datang ka dinya. Eta teh dulurna Kang Agus geuning Rukmini babaturan akang sakola. Kang Agus urang dayeuh teh lain Kang. Apaan eta mah menteri? His, lain atuh. Eta mah Agus Gumiwang. Sok ka mana we pikiran teh? Eta geuningan babaturan sakola. Oh, tapi cara ngusahakeun anak kumaha atuh Kang? Apan akang teh sarua keur teh sehat awak teh bararingung teuing ieu teh aduh. Make jeung bingung sagala. Akang ya ayeuna aya reureuna awak teh ya. Tuh. Tuh. Rada salah leger ieu teh. Teu kudu salempang Rukmini. Akang paling lamun indit oge kadaya hungkul rek talatah ka Kang Agus. Ngondang tabib Cengli cenah datang ka dieu dibarengan ku Kang Agus duaan kitu. Oh kitu. Saya atuh Kang, mugia niat akang tecing dina kalancaran. Tapi akang iraha angkat nakang. Asal ulah wengi we angkat nakang. Abdi keung. Nya kebeneran. Ari niat akang mati tadi ge indi terek ayeuna Rukmini. Moal peuting. Akang sore ge geus mulang deui lah. Nya Kang. Omat ulah kawengian di jalan. Hariwang mana nuju harengheng aya makhluk ngagalaksak di lembur urang. Terus akang oge nuju kirang sehat pan. Kudu seueur terapi. Ya pasti Rukmini pasti. Akang bakal iat datur ati-ati mangsa yang harapan kaayaan di ieu lembur. Sarta lamun init-initan akang usahakeun sangkan ulah nepi kapentingan di jalan. Tanam atuh jajapkeun akang arek indit ya. Pamungkin akang tetap sehatnya. Nya Kang. Mangga atuh hayu. Rukmini terus cengkat tina tempat diuk bareng jeung Jaed anu arek indit. Sok Kang, didoakeun ku abdi sing hasil. Ceuk Rukmini beri neuteup ka Jaed anu jadi salaki. Nya geus atuh. Akang rek mios heula nya. Jawab Jaed bari jelik indit suku ngalengkah nincak buruan dianteur ku ngucapkeun heula basmalah. Tur memang teu biasa. Jaed tiap indit-inditan oge sok make wae motor sorangan, jarang teu boga bensin. Mungguh asa lugina teu kudu ngadago-dago kendaraan sejen. Bi, Ali Amang, mereka mana? Geuning tumpak botol, Bi. Ih.
Nah saha nu tumpak botol Adit? Maksud Adit teh tumpak motor. Rukmini anu harita keur masih ngajanteng ngawaskeun ka jalan bangun anu terus ngalamun Jol ngaranjuk kaget. Sabab teu kanyahoan Adit Jol nanya gigireunana. Iya cu, amang hidup teh arek neangan nu tukang ngubaran. Karunya lanceuk hidup ngalempreh wae. Jawab Rukmini bari ngemeng ku Cimata. Adit tembong manehna bangun anu milu sedih. Gep manehna nangkep ping-ping Rukmini, ku Rukmini sirah Adit terus diusapan lebah embun-embunanana. Ari bapak teu aya bi, si mamah oge. Nempok itu atuh Rukmini jadi sedih. Bari terus cingogo harita Rukmini tuluy neuteup ka Adit bari nyarita. Dadah teuing Adit. Engke oge hidup baka riung mungpulung deui jeung bapa. Ya, indung hidup. Ayeuna oge aya moal ka mana-mana. Cing sabarnya kasep ieu bibi ieu. Pok da Rukmini ngalimba. Sedengkeun harita Jaed anu keur lumampah teu kacaturkeun deui di jalana para wargi kaum dangu, manehna geus tepi ka dayeuh nya ka ibah babaturanana anu ngaran Agus. Barang Jol oge langsung dibagiakeun harita ku Agus anu memang akrab ti baheulana jeung Jaed teh. Matak moal poho lila teu panggih oge. Hey, bro, kemana wae teh? Meni micen kasoib teh euy. Kumaha? Cager? Pokna Agus bari gep sasalaman jeung Jaed. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. Ayeuna mah keur sehat Gus. Nya ge sok datang-datangan lah ka nyeri dina sakujur badan. Sok karasa. Nya meureunnan memang kudu kieu lalakon hirup teh Gus lah kuing mah. Beurii. Temba Jaed ngahaja manehna mere heula jalan pikeun nyaritakeun jalan kahirupanana ka Agus. Agus kerung terus tumanya ka Jaed bari neuteub. Ke. Emang kunaon si Jaed? Kok bisa gitu? Kuring teh gering. Keun aku guna-guna Gus. Hah? Guna-guna? Agus ngajenghok manehna harita bangun satengah teu percaya kana caritaan Jaed. Du bener Jaed. Ente kakenaan ku guna-guna alias ku telu. Kiriman tisa eta teh euy. Kurang ajar bener lah. Wah, ini ngaganggu kasohib urang euy. Bosen hirup buat jelema teh euy. Agus kekerot amek teu ridho Jaed aya nu ngaguna-guna. Teu kudu ku jalan kekerasan oge Gus lah. Sabab memang aya keneh jalan anu sejen pikeun hukuman jalma jahat. Jeung teu kudu penasaran saha dukuna da. Dukuna euy geus lila, geus pae euy geus lila. Ayeuna mah masalahna ge kari tinggal jeung dulur pribadi kitu teh Gus euy. Ku tante kitu nya. Kaharti. Jadi geus pae nya dukuna teh. Nya bisa kaharti. Ngan meureunnan pangna Jaed datang ka dia pasti oge aya maksud yang lain meureun. Apa tuh? Pingin dapat bantuan dari orang pintar, gitu kan? Pokna deui Agus anu dina logat ngomong jeung bahasana teh campuran sakapeung ngomong Sunda sakapeungna deui basa Indonesia. Jaed katingali ungek terus nembalan. Perkiraan Agus memang teu nyalahan Gus. Saya pangna datang ka dieu teh memang perlu ku bantuan ti jalma bisa euy. Tur anu leuwih utamana mah ngahaja neangan jalma anu ahli dina widang ilmu kabatinan, katut ilmu katabiban. Kitu tah Gus. Tah ku kituna kumaha ye nya ye? Misalkeun engkong cengli teh diangkir lah. Ka imah lanceuk kuring. Nya jelas nama arek dititapang neangankeun alo kuring anu ayeuna sarua keur gering. Dipangneangkeun kitu. Sugan we atuh. Alo kuring bisa cager deui di syariatan kungkong cengli kitu Gus. Cek Jaed pinuh ku pangharepan. Ya lah, gampang lang Ed. Lamun bener Ed perlu bantuan ku engkong saya, siap lah. Engke ku Agus urang wartakeun ka engkong Ed Cengli. Terus saya kasih tahu pokoknya
Atuh bisi ngarah puguh ngobrolnya hayu. Ku Agus sekarang urang anter ke rumah Nyangkong Cengli. Sok sekarang lah. Tak gitu. Hampura we Gus. Sigana bakal digawekeun ku Jayet ye. Jeung Jayet oke. Rusuh ieu teh mah bisa lila-lila init-initan keluar ti imah. Sabab bisi kapentingan di jalana. Kieu tah Gus. Hah? Nah, kenapa? Lu mah borangan lu. Borangan geringan ayeuna mah Jayet teh lah. Kayak yang ngalamin trauma gitu, Ed. Hah? Lain trauma deui Gus. Tapi sieun ku masalah anu ayeuna keur karanapan. Kieu Gus caritana teh pan di lembur Kang Randi khususna. Oke di lembur-lembur anu deketna ayeuna keur diteror ku makhluk halus ya Gus. Anu geus loba ngahakan korban nyawa jalma. Iya ya Ed. Kenapa saya lupa ya? Sebab gue juga pernah lah mendengar berita dari orang lain bahwa di lembur lu teh lagi ada teror makhluk halus. Mata kesian Agus malah. Apalagi kamu yang ngalaminnya. Buset deh. Cek Agus bari ngabiri gidig. Nya kitu. Tapi di lembur kuring oge aya anu wanian Magus nguruskeun ieu masalah. Cenah kamari pupuh lembur indit ka puncak Gunung Manglayang. Ngaja napungan jalma sakti anu bisa nyangkalak eta makhluk. Anu memang cicing teh aya di Gunung Manglayang. Atuh, ayeuna sekarang bagaimana kumaha Ed? Sudah ada kesimpulannya belum? Bahwa eta si Kipuhu teh sudah berhasil menyangkalak itu dademit. Pokna Agus tumanya kalawan talete. Justru encan Gus. Apaan tadi kuring kaburu indit ka dieu. Jeung tadi nama ya saya teh samemeh indit ka dieu teh ngahaja arek muguhkeun ka Bitarsi. Nya eta pamajikanana pupuh lembur anu neulah Kidamiri. Ngan nya tak kagok ka imahna heula teh. Sabab beda arah jalanna kita Gus. Jadi can aya kepastian ieu teh. Jeung deui lamun Agus jadi mawangkong Cengli ka imahna Kang Randi engke omat ulti penting kain ditunanya. Sabab lain ngarepkeun Gus urang na kudu waspada Gus. Oke siap Ed lah siap. Isukan meureunan Agus kudu indit ka Indramayu lah buat ngabejaan masalah Jayet. Oke sekaligus diajakan berangkat ke imahna Kang Randi ku Agus lah. Pokoknya mah tenang lah. Agus pasti bakal mawa engkong Cengli, engkong saya cenah gubaran alo Jayet anu keur teh sehat teh. Tur mudah-mudahan itu dedemit cepet ketangkep lah ku jalma sakti ya. Ngarah urang kabeh semua itu salalamet gitu tah. Bari tenang. Amin amin. Aduh sakitu heula we nya Gus. Kuring ayeuna arek mulang ya. Jeung sakali deui kuring hampura geus ngahesekeun ka Agus. Henteu Ed. Saya mah teu asang sekeun ku Edi. Malah gue sih seneng aja. Sebab Agus bakal bisa ngabantu ke sobat ya. Sok atuh arek mulang mah ka itu. Hati-hati aja di jalan Ed. Siap mangga atuh Gus. Di kanton raya. Geus kitu mah atuh Jayet terus pamitan ka Agus. Kituna teh sanggeus ngarasa cukup pikeun nepikeun pamaksudanana ka Agus. Nalika nempo motorna Jayet laju ka jalan gede teh, Agus tuluy ngagerendeng ngomong sorangan ngumpat kahirupan Jayet dina jero hatena. Bagja ente mah Ed. Hirup geus ngarubah tangga. Gue sih belum. Umur segini udah hampir 40 tahun belum ketemu tuh cocok. Baik lah didoakeun ku Agus. Ente cing salawasna sehat jeung dilancarkeun rezekina. Besok gue pasti bakal datang barengan engkong Cengli lah. Pikeun narekahan alo Jayet anu keur gering. Cek gerentesna hate Agus harita. Kakocapkeun ayeuna satu tas Jayet balik. Rukmini langsung tumanya. Panasaraneun meureunana yang geura apal kapastianana kumaha mangsa Jayet arek minta tulung ka Agus teh. Kang, kumaha? Janten pendak sareng Agus teh.
kumaha tiasa ngabantosan eta engkong cengli ka dieu. Ya alhamdulillah Rukmini. Akang geus panggih jeung Agus. Tadi teh cik eta cai heula ka dieu. Oh iya Kang. Aduh. Ini tadi teh Agus teh nyanggupan Rukmini. Manehna are ka Indramayu heula nepungan kong cengli. Pikeun amanat sarta masalah akang ayeuna. Ya syukur atuh Kang. Ari Akang Agus langsung bakal nyanggupan mah. Ya mudah-mudahan oge eta kong cengli kersa diajak ka dieu ku Kang Agus. Mudah-mudahan ku sareat kong cengli Irfan bakal damang deui. Berenang atuh ari Irfan sehat deui mah urang teh moal ketir teuing yang harapan ieu masalah. Ya sabar heula we atuh Rukmini. Sugan isuk pageto kahirupan urang meunang ketentreman deui. Urang ayeuna keur katibanan ku masalah anu leuwih ti heula geus nyaksak kana kahidupan urang. Duh. Katambah ayeuna urang kudu nyanghareupan masalah anu anyar nyaeta. Nya boh urang, boh warga kabeh ngarasa ketir ku ieu kaayaan. Meh tiap pilemburan dina wanci peuting diteror ku durjana anu tega ngaruksak kahirupan urang sakumna manusanya. Rukmini ngarahuh narik tepas jero lir ibarat hate anu kacida beratna nalika nahan Bang Baluh. Tah, peuting engke akang bakal kabagian ngaronda Rukmini. Doakeun akangnya cing salamet ya duh. Tong siga ngalaman anu kamari-kamari. Cek Jaed deui anu sarua hatena teu oleh ngageter tepuguh rasa antara rasa kakeung jeung rasa tanggung jawab pabaur jadi hiji. Kawani ngadadak nambahan percaya diri yen nasibna manusia memang aya anu ngatur. Rukmini saharita langsung carinakdak netep kanu jadi salaki terus nyarita deui nyaram Jaed pikeun ngaronda. Tong atuh Kang. Tong ngaronda. Abdi keung Kang. Jabaning Akang sieun kumaha onam. Tapi ieu teh hiji tugas Rukmini. Lamun engkang teu ngalaksanakeun ieu tugasnya, akang teh era ku kipuhu. Piraku akang teu miluan wae ngaronda. Satu tas kamari-kamari teu miluan. Yok, hayo we absen. Ayeuna atuh waktuna akang gecagkeun dongengna. Euleuh para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina urang cagehkeun heula ieu carios anak titisan iblis dina danget ieu. Kumaha hasilna tina tarekah Jaed anu bade ngundang engkong cengli, hiji tabib sakti anu bade ngalandongan Irfan teh hasil atanapi henteu. Mangga manco teras dina konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring neda dihapunten tina segara rupi kakirangan sareng kalepatan dina madarkeun cariosna. Pamugi aya hiburanana ayang mangpaat sareng mah tina sakur carios anu dipidangkeun. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja mung saukur kalersan bae. Sim kuring seja amit bundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.